Cing lah mengado ke para rusing. Cing mengado kalau bisa ngabantuan ngilurung sing wing aduh. Hinaon? Hinaon? Pikiran hirup. Aduh. Kita gawe henteu pangabutuh budak sakola. Resiko dapur. Iya nu bikin rungsing mah. Roda mah berputer. Ai berputer di handap wae mah malarat we sanang-nang. Aduh mah, butuh saran saya mah. Butuh teh duit. Oh, we. Eta masalah duit. Oh, iya. Nuhun ya. Aduh nuhun ya. Beren ya. Nuhun pisan ya. Mang Ado, akhirnya bisa kaya duit. Mang Ado. Restoran yang pamajikan. Kurang balik akhirnya mah. Ayo ah. Kunaon lu? Nggak tahu nih, ibu kayaknya banyak kamu, Pak. Seueur. Lain Dari asup kami. kemarin, tahu? Buah-buah hamil ya? Nggak tahu, kayaknya ibu agak telat dari Si ibu hamil deh, nanti supir kado aja deh. Asik si ibu hamil. Naonnya hadiah nupas jang ibu hamil kan si ibu terek mere adik ka Siti. Tuh jadi bingung. Din, naon? Jahat, Din. Nyawa naon? Tepuguk-puguk.
Ih, maneh mah kitu aya Siti aya kabar gembira. Emang aya kabar gembira naon sih? Mun teu penting amat. Iya, nyaho teh Ibu Siti hamil deui. Terus naon hubunganna jeung urang? Nya bunga we atuh da Siti rek boga adi deui. Pan eta mah Siti nu rek boga adina deui lain Udin. Kan Udin CS Siti, lamun Siti bahagia, Udin ge kudu bahagia. Enggak lah, ngilu bahagia. Selamat. Meleset juga. Din, ari karesepna ibu hamil naonnya? Mana ku tahu. Udin mah teh CS geus Siti mah emang aduh terang teh. Iya, Mang Ado, ai karesupna ibu hamil naonnya? Ibu Siti. Isu-isu ngopi tengah poe, ngopi teu awewe, teu lalaki tu nini jeung si Aki, sok anteng ngalamun keur ngopi. Udang sare ngopi memeh gawe, ngopi tukang tani, tukang kuli tekantun pagawe negeri, sok anteng lamun keur ngopi. Daripada pulang centul meningge urang ngarungkul, bari ngobrol ngaler ngidul, nyang hareupan kokana pasti mantul. Ari apa sekolah kamu teh naon? Matak nih susah pulang kopi kuda Oh, ya mat ampun. luar biasa. Siti terus di mana? Mang Ado. Oh, eta jambu ti Mang Ado oge nya. Kanggo mama. Oh, nya tuh tas kitu mah salam ka mamahnya. Sok hati-hati di jalannya. Mang Ado, bade ka mana? Hah? Neangan hayam hidang? Kage naon? Hah? Istrina Mang Ado hamil deui? Saha? Oh, coro dia pamajikan Mang Imam anu hamil deui teh. Oh.
Oh, nya mangga. Sing hasilnya Mang Adol. Rodia. Ciraku reuneuh deui. Sakitu irupna ge. Aduh. Utang ka ditu ka dieu. Salah teu gawe uyuhan. Bu RT, bade meser naon? Biasa Bu Odah, rokok we sabungkus. Tambihan sareng eta gula saparapat. Oh, rokok sareng gula? Kedap. Cekap wae ieu teh ngan sakieu, Bu. Tos we sakieu salahnya. Bu, terang teu. Emang aya naon gitu Cek Odah? Bu Rodia saurna hamil deui. Hor, piraku Cek Odah? Pan lain geus karolot, Mang Iman sareng cara dia teh. Eta Bu, uyuhan we. Terus karolot tuh uyahan, boga budak deui. Nya ararateulnya eta padahal ku ibu teh atos dicanangkeun program KB teh diwawar ka tiap warga. Komo ieu mah tos sarepu kitunya mun urang mah. Aduh, lain loba istighfar, betal loba nonton film BF eta teh. Naon eta Ibu? Film BF teh naon kumaha? Enak ai Cek Odah ku bolho-bolho teuing nya piraku wayah kieu teu apal film BF. Eta dengan film BF teh anu sok kieu teh geuningan Cek Odah. Oh yes. Oh no. Oh yes. Wah, begitu. Nya Cek Odah nya teu bolho teuing nih teu kata apal tuh kitu oge Cek Odah. Atuh salah atuh engke ditaskeun nya ngadongeng nanya. Ibu diantosan ku bapak ieu tingali. Entos wae. Pasti lawe ayeuna mah ngadongeng oh yes oh no namanya. Itu diantosan ku Pak RT soalna nya ku ibu ka dieu nyandak kasep nanya diajarkeun nya ke teman. Bu RT. Naon? Acis na acan. Kana atuh mah nganjuk heula we atuh kagok. Dari mana? Kamu ke rumah? Ada apa? Wah, mau dikasih ayam aku? Kenapa? Kata siapa? Aku hamil. Siti yang bilang aku hamil. Aduh, ini anak ini keliwatan ini anak nih. Waduh, ini anak nih asal nyablak aja tahu orang masuk angin dibilang hamil. Ntar orang-orang pada ngomongin saya lagi. Malu-maluin aja tuh anak. Ih, jadi itu ayam mau dikasih ke aku. Ya udah kasih aja sini. Emang kenapa? Ih, pakai segala harus hamil dikasih ayam. Mengadol gimana sih? Mau kemana udah? Ya udah aku mau lagi.
asa-asa kayak jelema teh. Iya teh si Abah anu dina jero impian. Teu salah deui, bener ieu jelemana. Alhamdulillah euy, ayeuna panggih di alam nyata. Kabeneran rek minta tulung ka si Abah urang keur kondisi terpuruk kieu mah. Bah. Aya naon Jang? Bah, abdi iman. Abah anu atos nganjangkan ka mimpi abdi. Abah jalmi sakti teh apaan? Cek saha, Abah mah jelema biasa tukang kuli ngarit, tukang ngarit jang sapi, jang rumah, Abah mah. Abah masuk pura-pura. Abah nu jalmi sakti teh ieu mah ye. Abah mah biasa wae jelema biasa. Nari ujang meni kekeh teuing ieu, Abah mah tukang ngarit, sakali deui tukang ngarit teu bisa nanaon. Abdi yakin Abah jalmi sakti. Abdi nyungkeun pitulung ka Abah. Iya mah jelema meni keukeuh. Ciri-ciri jalma keur koleng buah-buah kudu diparabkeun ka Nyi Julang nu kieu mah. Piduiteun mah kudu diangseuan lah. Nya ari kekeh teuing mah ujang percaya ka Abah, ke ku Abah ditulungan. Poe Jumaah di daguan di saung Nyi Julang, pokona ulah henteu heug ku Abah ditulungan sateka pola Abah. Aturun Bah, Abah kersa nulungan abdi. Ayeuna teh abdi jadi reueus. Rek nya Abah rek balik heula, pokona make poe Jumaah ulah henteu kudu datang. Mangga lanjutkeun Bah. Kin dinten Jumat abdi ka saung Nyi Julang nepangan si Abah. Nuhun pisan Bah. Atur nuhun.